Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna Kota Tasik. Sigana kerna rundutan sorakna kurang pati tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buuk cepak sirah botak kompak tapi jiga nu nyentak. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ngawaler salam ikhlas. Ibu nu dipengker ngawaler salam ridho. Moga-moga nu ngawaler salam kalayan ikhlas disarengan kurido dikersakeun ibu-ibu bapak-bapak sing lalunas hutang amin. Allah menitarik jaba kompak. Kaciri nu tarik amin nu gede sora nu beda sora na yakin eta teh nu gede tanaga. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka dalam rangka mengikuti acara pengajian yang diselenggarakan oleh Sahibul Hajat Bapak Wawan beserta Bapak Tatang, Bapak Wawan, Bapak Tatang, Bapak Tatang beserta Ibu beserta keluarga. Mudah-mudahan kita semua yang sama-sama berkumpul di ini tempat, insya Allah yang tentu semuanya mendambakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam semoga kiranya Allah tetap curah limpahkan kepada paduka alam, pemimpin tercinta Habib termulia, pemimpin yang tak pernah makan selagi melihat umatnya kelaparan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Karimina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sadaya, moga-moga kernu teh dikopeasing lalengit kasusah amin. Alus ente tadu apa? Alus ente ce? Tau ngajawab saya tapi dia lagi alus. Alus ente? Gitu. Paduli teuing lah ieu mah da ngajina lain di kota. Dia masih si tangkal kersen, tangkal naon eta? Allah ya Robi punten, ibu-ibu bapak-bapak di Sukarame itu lah Sukarame.
Ternyata masyarakat orang Sukarame nu hadir ngaji ayeuna geuning masih keneh aya jalmi anu sararusah. Aya nu susah orang Sukarame, aya teu aya Bu? Aya teu aya ka? Nu kumaha jalmi anu susah ce? Ari jalmi anu susah bukan berarti orang yang susah orang yang tidak punya mobil Innova. Jalmi anu susah lain anu teu kabeuli mobil Avanza. Jalmi anu susah lain anu teu boga ayeuna salaki kaset. Jalmi anu susah lain jalmi anu teu gaduh bumi bertingkat. Tapi nu paling susah-susahna jelema urang Sukarame khususna bapak-bapak nu hadir ngaji waktu ayeuna eueuh deui iwati nu teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Eta nu paling susah mah. Nya teu kasih ayeuna bapak tatang berkorban harta jutaan rupiah mayar orkes tadi teuing sabaraha juta ari kopeah teu kabeuli. Nah eta nu paling susah ngajalma. Akan ketan bapak tatang bapak-bapak nu hadir ngaji ayeuna teu make kopeah teu kudu matak jadi leutik mana da mesing ayeuna bapak-bapak nu hadir ngaji ayeuna sanajan make kopeah san karuhan jadi jaminan masuk surga na Allah. Laras kitu. Anjir, sakaha teh anu teu make kopeah je ewon. Peci bukan berarti orang yang memakai peci adalah jaminan surga. Karena tidak diceritakan dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran surga untuk orang yang memakai peci. Betul? Surga bukan untuk orang yang memakai kopeah. Tapi al-jannatu aidat lil muttaqin. Surga ditawiskeun ke jalmi-jalmi nu takwa ka Gusti Allah. Sedangkan jalmi anu takwa ka Allah ibu cek abdi mah cirina lain anu make kopeah. Justru nu takwa ka Allah mah ibu jalma nu kaciri takwana yakin nu teu make kopeah kaciri takwana hulu butak dibabawa. Laras kitu ce. Daramang sadaya. Alhamdulillah. Akang damang. Kadang ku ece aya soraan teh ce. Tak itu abdi matak cadunanya kalaki patatang. Karena di dia jaba keur mah hujan, okoh loba lalaki teh bungkeleukna aya jentulna aya ari nyorak henteu. Kadang nyorak sok pikakeungeun lalaki mah ditaros Kang Damang. Kudu kalah sorajin. Nya mata abdi mah dina pangajian bapak mending kene eueuh lalaki daripada kudu eueuh awe. Naon sababna? Bukan berarti gudang garam pria punya selera. Sanes ku pedah lalaki karesepna ka awewe. Da yakin di mana-mana lalaki pasti resep ka awewe dan normal patatang ge api-api tungkul. Teu apalah yang ningali bubaligok gulis. Yakin pasti resep jalmi mah ka awewe bapak-bapak, tapi realita fakta nyata Bu, semarakna suasana yakin lamun loba awe. Laras kitu. Buktos we tingali Pak nu sok angkat kana pangaosan mingguan lolobana awewe. Sok aya di dieu pangaosan mingguan di Sukarame aya. Poe naon? Poe Minggu, mingguan mah di mana-mana ge ijot lain poe Senen. Mingguan mah poe Minggu. Aduh eta dipake kopeah. Gusti, aya ku setia Ibu Tati. Ya Allah, ya Rabbi. Mingguan mah kade poe Minggu. Lamun di dieu mingguan poe Senen berarti di dieu mah meureun jumaahan ge poe Sabtu nya. Oh, tingali geura ece nu sok angkat kana pangaosan sasihan seseueurna awewe. Nemal atuh ce Kang nemal. Ieu teh pesta ruang teu acan. Acan, udah abdi ge ku patatang can ditawaran. Sok sing jarajal, abdi piraku kudu gogorowokan sorangan. Nu sok angkat kana pangaosan sasihan seseueurna awewe nu gaduh panyawat sasihan, awewe nu gaduh kiridit sasihan, awewe ajengan runtag rumah tanggana kagodaku bedul geuning beki tarik. Pejabat dipecat alatan ka oloku, awewe nu epes meer babari lewe,
awewe nu manyun pedah tebek pangmelikeun gamis jang lebaran ku salaki awewe ya Allah kerobi nusok nganyuk tara bebeja ka salaki awewe matak dina neraka oge lolobana alhamdulillah dolong eta teka palangkot celak si ijot karena neraka syukuran naudzubillah eta mah ijem lain alhamdulillah. Bapak-bapak ibu-ibu orang Sukarame bukan berarti kecap awewe dijadikan siloka ku kaum laki wungkul nenek. Tapi negara Indonesia ge punya agenda nu sangkut paut jeung kaum hawa jeung awewe bahkan sok diperingati ku urang Sukarame aya nu disebut Dharma wa aya Dharma pria teu aya ce aya teu aya teu aya cicing eleh ku awewe bapak-bapak. Dan yang kedua ada lagi nu sangkut paut jeung awewe diperingati ku urang dieu diperingati ku urang Sukarame ku urang Indonesia nu disebut Hari aya Hari Kartono teu aya sugan aya ngaran Mang Kartono beunghar teu aya di Sukarame nami Mang Kartono aya teu aya talamun aya eta teh kan berarti urang Jawa sabab ku o naon kitu bedana Sunda jeung Jawa beda Sunda mah identikna kana a ari Jawa mah identikna kana naon Pak kana o mun di Sunda nana mun di Jawa kompak awas nu teu milu balik burut siapa tah mun awewe baru sabelah tah mun di Sunda tata mun di Jawa toto mun di Sunda yanta mun di Jawa yanto mun di Sunda kartana mun di Jawa Kartono mun di Sunda mangga calik mun di Jawa mah monggo linggi ijem nya monggo colok tak ieu pangarutina mingguan poe Senen yo kan dituna ge jadi monggo colok kitu meureun di Sukarame ece mah nya aya semah ka imah cek ece teh monggo colok. Oh, ibu sadayana hadirin rahimakumullah. Kacap awewe bapak yakin ya Allah berharga. Bahkan orang di imah oge geuning ojo akan tingali eta rek mana bapak tatang. Piraku rek ditu mah tu sing dipegat jurig sia tah. Ibu sadayana nya makana bapak tingali geura awewe di bumi ibu cik nusok seueur didamel padamelan di bumi nusok nigawe awewe atau lalaki teu sing bedas mumpung aya salaki oh tak kitu ya Allah ya Robi oce osok nyangu di imah osok jang salaki osok sok dinuhunkeun ku caroge tara dulung eta tak kuping ku akang eta pengakuan si korban Kang oh sok salaki oce di imah ngepel unggal pe osok tara oh sok salaki oce gegeroh tara kadanya Kang amang kaneng eta teh akan kewajiban salaki untung pamajikan turapa men tadi tahu eta oce kikituan di bumi oce capek ente ce capek kunaon sebabna pangacape sabab dipigawena kuso rangan isuk mamikir bapak-bapak urang Sukarame neangan awewe sa urang deui setuju henteu Pak ibu-ibu setuju ento ya Allah jadi atuh aja teh mending capek hate mending capek gawe ce sing pedas aja cak sia geus bapak-bapak urang Sukarame nu jadi salaki ti mimiti poe isuk bapak tong buburuhnya Pak cicing di imah kunang hening Pak nusok ngojek bikeun motor ka pamajikan Pak nusok macul bikeun paculna Pak nusok ngalak-kalapa bikeun bedog jeung kolorna tah Pak saksi langit jeung bumi penting ayeuna pamajikan bapak geus ikrar mending keneh capek jadi wayana aja isuk mah aja wilujeng ngararojeg wilujeng ngalak-kalapa nyadak jumpa ke kolor salaki ku aja dabongan cek aja mending capek naon mending capek gawe bapak ternyata jalma saling salahkeun mah babarinya banyak ngan lamun saling benerkeun harare maka ayu bapak ibu sabada panguasaan ayeuna moga-moga kaum urang ayeuna sabada Idul Fitri ngalaksanakeun ibadah saum
supados katingali makbul jeung mabrurna saum urang sadaya, urang tingkatkeun iman ibadah jeung takwa ka Gusti. Ari eueuh ikhlas angkat ka dieu. Ridho teu ngarasa kakeprak-keprak ku opak. Akang angkat ka dieu teu ngarasa kakeprik-keprik ku kiripik. Henteu ridho. Komo bari ningali mubalighah geul anjir. Tarik-tarik teh aing. Ibu jeung bapak angkat ka dia tengah rasa kajujurung ku buruh tengah raos ka dodorong ku amplop suning ikhlas karena bagus abdi geus sami bapak ikhlas mangkana ieu geus 4 poe teu mulang-mulang patata malam kamari malam Jumaah di Cikijing malam tadi di Raja Desa ayeuna di dieu bade langsung ka Karawang da enjing tabu salapan kedatos aya di Karawang pangawasan Walimatu Sapar di Karawang teh enjing malam Salasa langsung ka Panyalut ti Panyalut teh langsung ka Bantaru jeung ka Majalengka uyos teu naroskeun oge ieu mah itung-itung bewara we wawar ka sarerea ya Allah capek patatang abdi tengan ikhlas ka dieu karena Allah datang abdi ka dieu punten patatang abdi lain niat rek nyangan duit da teu leungit duit komode lamun abdi mulang ti dieu hayang di kardusan tuh abdi mah patatang hayang di kardusan husnudan we abdi maka patatang ti barang angkat ti bumi gen nanti kamari nah yakin pang na patatang ngonang sim kuring yakin patatang teh jalma elingnya punya laras kitu Pak nya jalma eling patatang teh nganangtukeun eling jeung henteu patatang kumangke waktu mere gede jeung leutikna sakitu hungkul nya mun mere gede berarti patatang teh eling kitu mun mere leutik berarti henteu teu gede maknya teh eling oh si sadayana eta bapak punten patatangnya eta mah tong dianggap heureuy nya abdi mah kitu sote. Jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Ketika bibir pecah-pecah dan tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang ieu teh susuna haseum piraku susu mah emeh. Si ibu sadayana tos Kang tong balang ngaosna Pak melongna ka dieu ka abdi Pak resep henteu ka abdi bogoh henteu bapak ka abdi henteu ajon teh ka abdi henteu ngaosna moal mibula urang 5 menit wae nya nya cicing tong protes da amplop mah geus dirapet ieu nah ngaji mah da teu kudu lila getara diarapalkeun nya nya laras kitu nya nu penting mengaji mah singkat padat melekat kade poho balik mawa ilmu anuman dah kese nu baju belang dihareup makana teureun wae kaciri ahli paranghakanna teh ibu sadaya kersana bapak tatang kali ibu dina wengi ayeuna anjeunna sejas syukuran wirekna putrana atos dihitana teh acan ieu teh atos iraha oh satu acan boboran alhamdulillah dalam rangka syukuran nu jantan putra yakin ada salah satu tujuan pokok bapak tatang dengan harta yang dikorbankan tiada lain dan tiada bukan cita-cita tujuan yang paling utama wengi ieu syukuran anjeunna hoyong murang kalik nu parantos dihitan menjadi anak yang soleh leres eta cita-citana Pak dengan harta yang dikorbankan tingali geura bapak ieu tenda dipasangkeun meuni sakitu badag teh geus dibayar teh encan geura di tengah-tengah aya ngagayap siga sayang odeng kitu geus rupa-rupa we hajat harta dikorbankan tenda dipasangkeun kiai diondang orkes ayeuna hiburan diondang cita-cita yang paling utama teu mikirkeun patatang untung jeung rugi nah nu penting anak menjadi anak yang soleh saha jenengan putrana Raja panjangna Raja Panjuliana Hernawan leres eta panjangna setuju henteu bapak-bapak ibu-ibu jawab atuh tong kalah molohok juga ceng-celengan setuju henteu lamun panjangna eta setuju
Punten patatang abdi mah teu setuju mesing tepi ka maot oge. Cicing tong maka ngamak patatang komo mun dibuka deui mah euy kecuali rek ditambahan deui. Naon sababna pangna abdi teu setuju lamun raja panjangna eta welahnya. Pangna abdi teu setuju eta teh patatang punten. Lamun cek orang ilmiah mah sangat tidak profesional. Lamun cek kiai, cek ajengan, cek santri mah teu muktadol hal. Seandainya raja panjangnya itu nu tadi disebutkeun ku Bapak Tatang. Naon atuh panjangna raja? Panjangna raja mah raja eta panjangna. Ari anu nembe disebutkeun ku Bapak Tatang mah eta mah lain panjangna tapi nama lengkap. Aduh, Pak Tatang beuki seuri deui ayeuna. Tadi mah geus rek ngambek. Yakin cita-cita Bapak Tatang dengan harta yang dikorbankan semua didatangkan, diundang. Cita-cita yang paling utama supaya Jang Raja menjadi anak yang soleh. Tapi mohon maaf Pak Tatang belum tentu dengan harta yang dikorbankan ayeuna Jang Raja menjadi anak yang soleh. Karena hadis Nabi mengatakan 3 hal kewajiban Bapak Tatang beserta ibu supaya ibu, bapak, putra menjadi anak yang soleh. Ibu hoyong gaduk murang kali soleh bu? Jawab sing kompak hoyong pak. Ari bapak jeung ibu lamun ngurus budak sok aya rasa sunol tara, sok aya rasa jengkel, sok aya rasa rudek, resiko dabongan ibu-ibu bareto ngadua ka Allah hayang boga budak. Da budak mat ngadua ka Allah tara hayang boga kolot tara. Mata koyang ngarudet mengesan sunal mengesan mah itu resiko. Tapi ketika anak ayeuna geus dewasa belum menjadi anak yang soleh, yakin hati yang menjadi orang tua ngarasa capek, ya budak teu soleh wae. Tingali budak zaman ayeuna bu nu kurang pendidikan agama, kadituna teu soleh, usaha henteu, masantren henteu, buburu henteu, sakola henteu, ari hayang udud menta kakolot sok aya budak nu kitu. Kurang didikan dalam pendidikan agama teu saeutik barudak pamuda geus pamuda. Baju ayeuna dibolongan, calana dibolongan, make anting sabelah ceulina aya nu kitu aya. Aya di dieu nu make anting aya. Mana jelemana? Untung daek ngaji. Geus lamun teu daek ngaji ripuh ka ditu teh. Keun alus Pak, mending kene gondrong daek ngaji daripada botak korupsi nyapanya. Biasa kahatean kewon. Oh, ibu sadayana. Makana kadayang bapak anak ketika anak belum soleh boro-boro budak teu soleh ketika budak ibu umur 3 tahun punten bu abdi rek naros ka ibu bapak lamun budak geus umur 3 tahun eta budak ibu can jadi huntuna ibu hariwang teu bu ieu budak geus umur 3 tahun huntuna can jadi budak batur mah geus bisa nyapet. Ibu hariwang budak can jadi huntuna ketika eta budak nincak umur 5 tahun ibu eta budak jadi huntu ibu atau henteu bedul budak jadi huntu atau eta musibah sagede-gede astagfirullah budak jadi huntu ulah atau kecil mun kitu budak jadi ajengan mun kitu budak jadi gubernur kudu atoh ari budak jadi huntu memontong atoh astagfirullah. Iya budak salima-lima kabeh jadi huntu. Gusti, komo mun huntuna koneng. Aya di dieu jalmi nu huntuna koneng aya. Cik eta bapa lamun jelema huntuna koneng jorok henteu? Teu jorok eta teh ajaib eta teh. Ajaib jelema nu huntuna koneng, da huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Jadi lamun aya urang sukarame huntuna koneng geus yakin gugusina ge cikur jeung laja eta teh. Kasebut sadaya. Kan calik jang. Ka ditu ka dieu wae. Oh si ibu sadaya mah ta eta didiklah anak insyaallah budak ibu sam saleh wae. Kade Bapak Tatang ieu tong ambon sorangan dengan harta yang dikorbankan belum tentu menjadi anak yang soleh. Ingat hakku walid ala walad salas. Kewajiban ibu dan Bapak Tatang beserta ibu saha bagaimana teh? Tati laras beserta ibu tati terhadap anak untuk menjadi anak yang soleh 3. 1 ayu hasina ismuhu tolong ibu ketika
ketika anak ingin menjadi anak yang soleh, beri nama anak itu dengan nama yang bagus. Dan yang kedua, ibu bapak tolonglah anak, bapak tatang, ibu tati, ketika ingin menjadi anak yang soleh, wa yu'adzibhu, anak beri didikan. Tina matematika bagus, geofisika hebat, astronomi baik, yang lebih pokok anak didik pendidikan agama. Tadi didik tina agama, bapak budak saduk mau soleh mau solihah. Zaman kiwari mah tingali gerapa bahasa budak ayeuna geus lain turutaneun anjing, supaya nu kitu barudak. Udah dicontohan ku bapakna. Abah teh cenah lain berjamaah ari bapakna ngadu ngoprek remo apa ngajok bola. Sok aya nu kitu aya. Aya bapak-bapak di dia sok nonton bola tara Pak. Asal cing nu alus nonton bola Pak mending di Senayan mending dina TV. Dina kursi lalajo mah kahadeuk muntung lalajo dina TV. Eta meureun bujur kudu nyengcoek ngageureun TV. Nu alus mah dina kursi lalajo mah dina samak ngecenya kahadeuk. Si bahasa borok anjing menyit cenah bebel. Eta tadi gerapa di pom Cisaga abdi nuju ngisi bensin, duka rek ka Panganaran, duka mulang ti Panganaran, ai pas Durul Isya eta meuni alus jeger pamuda make tato kencak katuhu geus ngajak salat ka baladnangan bahasana, anjing cenah salat heula. Oh, di mana cenah anjing salatna? Ditingalikeun ku abdi teh ka. Pas cenah di dinya anjing cenah aya mu salat. Eta jeger tiluan warudu salat bu, nu hiji jadi imam Pak jegerna teh, nu duaan jadi makmum. Eta pas rek uluk salam eta jeger nu dua nu makmum teu bareng. Nu hiji ngalieu ka kenca, nu hiji ngalieu ka katuhu jadi paaprok tempo. Pas assalamualaikum cek nu saurang deui teh melong anjing. Allah ya Rabbi, bari didikan Pak. Di zaman ayeuna mah geura tingali barudak ya Allah, nurutan dina TV meureun gaul. Minum-minuman keras whisky brand dimension audrum KTA KT topi miring Jennifer PBK PBM nying edan diharakan. Ari batur mah orolo na geser dencis, ari ieu mah orolo teh peda jeung genger. Modal disusukan. Kaciri urang suka ramena teh. Oh ya Rabbi. Turutan bahasa contohan ku bapak komo aya mata selebaran Pak. Sing ningkat tingalikeun makbul jeung mabrurna ibadah urang ka budak. Ku bapak tatang, ku ibu contohan budak angkat ke masjid berjamaah. Kade bapak kamari urang ridho ku Allah, ku imam dibawa taraweh netepan sunat 20 rakaat tambah witir 3 rakaat. Ayeuna sing getol berjamaah Pak. Mumpung urang hirup, mumpung urang jag-jag ka hade eueuh di bangunan nu paling mulia, nu alus yang dipake ngadu ka Gusti Allah iwati Mas. Masjid, pasok akang ka marasjid tara. Sok mumpung jag-jag sing daek init ka masjid nemal awas nu teu nemal sia nyeri huntu mengpeng urang sehat sing kersa angkat ka masjid mengpeng urang cager sing daek init ka masjid boro-boro nu cager mesing nu gering ge kudu daek init ka dokter nu gering mah lain ka masjid astagfirullahaladzim atuh ngadoreksakeun nu cager. Bapaknya mengpeng urang hirup akan sing daek init ka masjid boro-boro nu hirup kudu daek init ka masjid anger mesing anu maot oge dina pada akhirna sok dibawa ka makam lain ka masjid. Astagfirullah. Ya beki error kieu beki puting teh. Pira kudu paya digolerkeun di masjidnya diantep. Sibuk sadayana tak kitu bapak budak contohan kuwiridan subhanallah subhanallah subhanallah. Nga insya Allah budak geus gedena ucap lampahna bakal tutur kitu. Akhlak ayeuna geus goreng akhlakna gerapat tingali budak ayeuna inungna ning nyuci susu dina meja maksud jang salakina jang bapakna. Da ku budak nu goreng akhlakna ci susuna teh dileueut. Kapan geger ka mana susu dina meja? Ku abdi cenah mah dileueut cenah jang bapak. Eta teh budak goreng akhlak teu sopan. Ari bapak-bapak ngaleueut cai anu ibu mah eta mah lain teu sopan Pak, eta masalah teknis Pak. Nya, da abdi ge kantos bapak atuh nyimpen cai herang dina meja. Padahal ku abdi teh make obat teh loba obrol abdi ditinggalkeun nya seuh ka zaman meureun salaki rek angkat ka kantor eta cai dileueut. Datang ti kantor salaki abdi hari weus-weus ka salaki, acan teh ka mana cai nu dina meja makan. Hareuceuna ku tadi dileueut cenah basa init ka kantor. Cek abdi teh sok nyanyahuanan eta teh nu mamah jamu sari rapet cek hal atuh cenah paingan tadi di kantor hese kiis. Eta masalah teknis. Si busan ayana. Beri didikannya banyak so ku bapak minimal bapak Al-Qur'an
baca Al-Quran lebatkeun ka pendidikan dunia. Aya nama aya PAUD, aya di dia PAUD. Naon PAUD teh? Pendidikan anak usia dini. Di abdi ge aya PAUD, pengajian aki-aki unggal DKM. Oh, contohan baca Al-Quran ibu, sapoe saayat, sapoe sahurup. Geuning bageula masuk ngahejahnya banyak. Ayeuna mah geus tak usum ngahejah teh. Bageula mah alif jabar A, alif JRI, alif PSU, AIU, tak kitu nya nanya baheula mah nya. Heeh, ngan ayeuna mah teu usum. Kikituan teh baheula mah ngahejah, mapatahan budak B jabar ba, P jabar pa, sin jersey, A jabar ya, Bapak sia. Kuheula masalah kieu cenah teu usaha. Mapatahan deui ngahejah ka PSU, dal PSU, alif PSU, sin jabar sa, he jabar ha, kudu usaha. Kehalawan eta inungna nya salakina di papatahan ngahejah kitu ku pamajikan budak. Pan di sini randai ku salakina cenah ngaji tak tutong ngandung politik. Papatahan deui ngaji ku bapakna eta budak. Mim jabar ma, teh jabar ta, sin jersey, ya jabar ya mata sia. Ayeuna mah geus teu usum kikituan teh bu ngahejah da ayeuna mah aya naon Iqra nya. A ayeuna mah kitu. Ba ta di tati ayeuna. Usum Iqra eno sok ku ibu papatahan budak ngahejah sahurup kade pak isukan patatang bisi didudut ku jang raja di akhirat. Punten ka Gusti Allah unjukan ayeuna jang raja, ya Allah abdi tong digebruskeun kana neraka tuh nu salah bapak abdi. Keur di dunia memang abdi nyaah dipikanya aku bapak, tapi urusan dunia wungkul. Abdi geus kawin diberek modal jak usaha, mobilna diberek, motorna diberek, tapi abdi kudu jadi bapak jeung jadi indung. Teu pernah di papatan ayat Al-Qur'an sahurup tina Al-Qur'an. Tuh Gusti tong sina cicing dina surga na Gusti ngeuneunahan bapak tatang jeung indung abdi, sementara abdi nu teu pernah dididik, teu pernah ayeuna di papatan. Abdi diasupkeun kana neraka. Kudu adil Gusti. Akhirna didudut tu jadi orang tua digebruskeun kana neraka. Naudzu. Kade masalah agama ya bapak ibu kanu jadi budak sok sahurup atau Al-Quran ku bapak ajarkan tiap poe minimal 28 huruf hijaiyah si apal ngawitan alif budak teh jang ka dieu sok engke bisi ujang ngadudut ka bapak di akhirat si apal huruf hijaiyah kahiji poe yang kahiji alif nu kumaha ari alif teh nu nangtung pokona setiap nu nangtung eta alif. Ayo budak teh ngapalkeun setiap nu nangtung eta alif, setiap nu nangtung eta alif. 10 menit we harita dibawa keluar ku bapana dituduhkeun kana tiang listrik. Jang naon kitu nu nangtung alif. Ugu tiang listrik. Ngan kade bapak-bapak bisi mapatahan alif-alifan ka budak lamun sare tong kaberangan nya nya. Kitu jam 3 budak geus nyaring bapak-bapak cenah nyaring, emak nyaring. Naon cenah we kieu kakarek jam 3 subuh ge lila keneh. Lain cenah itu mah emak cenah adina sarung bapak aya nu nangtung alif lain. Oh nya cenah ujang bari ngagorowok inung eta teh alif cenah paranti nulisan emak. Emaknya alif brewok amit-amit. No ibu sadayana sok papatan huruf hijaiyah. Oh sok ibu maca Quran tara bu. Sok dihartikeun tara. Tarakeun bagian kang ajengan nu hartikeun melah urang masih apal we bahasa Al-Qur'an sing getol macana sabab Al-Qur'an nu bakal nyaangan ka urang engke di alam kubur. Cik ibu lamun dikubur poek henteu. Tu geuning nyahoan nu geus ngalaman dikubur mah poek. Berarti eta teh ririwa nu ngajawab teh. Berarti aja mah geus ngalaman dikubur, da abdi macan ngalaman dikubur cek jadi teu apal poek jeung henteuna. Jadi aja mah eta teh dedemit. Jung cek engke mah balik alam masing-masing atuh nya. Nu tadina euceut ti makam baralik deui ka makam. Abdi mah teh lembur rek balik teh ka lembur we deui. Nu nyaangan mah iwati amal urang nu muekan eueuh deui iwati dosa urang. Kade bu dunia ulah dipake sombong, harta banda ulah dipake sombong teh jadi jaminan boga budak dunia ayeuna jadi budak soleh. Da dunia mah moal dibawa maut sedengkeun anu bakal melaan ka urang teh waladun solihun urang kali anu soleh. Si inget ibu harta banda sakitu digunuk-gunuk urang tepikeun ka poe ibadah kabeh ge moal dibawa maut. Geus maot urang ngagoler sorangan di jero kubur, luhur taneuh tukang taneuh handap taneuh gigir taneuh balik deui bapak urang ka asal. Baheula urang diciptakeun ku Allah teh tina naon Pak? Tina taneuh. Jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah engke mah can maot urang nage astag. Eta ngajawab meuni tarik balik salah. Ka imah engke mah balik teh nyakangnya ka hade kapan akang boga imah galede geuning eta balik kalah rek ngalian ka was jangkrik astagfirullahaladzim. Asibut sadayana
Si Bu, harta yang dikorbankan tidak jaminan Bapak. Ingat tapi doa kahade Bapak tatang Rabbi habli minasya lihin baca eta doa supaya menjadi anak yang soleh. Dah harta manu dikorbankan ku Bapak tatang lain ayeuna wungkul sekalipun nemeh lahir nemeh hamil ayeuna jang raja nuju dikandung 4 bulan ku ibu tati mulai harta dikorbankan cita-cita Bapak tatang ingin anak menjadi anak yang soleh. Sok panggeulana ngaji ngariung teh nyalametkeun patuangan tepat umur 4 bulan dikandung bayi leres Pak. Sok aya di dieu ngariung 4 bulan aya. Bedul lila-lila teuing ai ngariung 4 bulan eta teh aliran sesat. Kalau ngariung 4 bulan mesti karek ngariung sajam teh di dieu geus cangkeul. Kok ngariung 4 bulan. Ya Allah 2 juta seet Bapak tatang waktu harita. Doa dipanjatkan ku Allah, Al-Quran dibaca, surat Luqman, surat Yusuf, surat Maryam. 2 juta seet terjadi pikiran lu penting anak menjadi anak yang soleh. 2 bulan deui haritanin cak 7 bulan aya deui ibu nyalametkeun patuangan sok aya ngariung 7 bulan aya. Tah geuning salah lageur ayeuna mah. Seet deui artos 2 juta dihijikeun ibu jeung tadi jadi sabaraha juta? 4 juta tapi masih belum nampak kesolehan. Nincak umur 8 bulan sedangkan dina keterangan Yusuf 4 bulan bayi mulai usik. Ayeuna mulai dinyawaan budak tos ayeuna mangrupa 5 bulan bayi usik, 6 bulan bayi malik, 7 bulan bayi kolot, 8 bulan bayi ngora, 8 bulan bayi lahir atuh mah nya kolot teuy lahirna astagfirullah. Ibu geus Yusuf 4 bulan 8 bulan cunduk kana waktu ningan kana mangsa karaos mulus patuangan ibu tati waktu harita Bapak tatang di dieu neangan paraji aya di dieu paraji aya paraji awewe lalaki di mana-mana ge awewe mah buraji lain paraji. Astagfirullah. Paraji mah lalaki mun awewe buraji. Astagfirullah ibu waktu harita karos mulus datang bidan datang paraji kadinya Pak punten Bu alangkah indahna alangkah kuduna jeung ayeuna saalusna ketika istri ingin melahirkan akan melahirkan seorang anak ditungkulan kudu jadi salaki bunga henteu Bu lamun bade ngalahirkeun ditungkulan ku caroge bunga waktu harita ibu tati ngagorowo ka carogena ka Bapak tatang bari kesuut leet kesang nahan ka nyeri mulus patuangan rek ngalahirkeun jang raja aya naon ka dieu tiupan tong tarik teuing atuh kunaon bau udah normal irungan ieu mulas ya Allah tingali Bapak tatang bari ngusapan ayeuna mun ka tingali bojo bade ngalahirkeun taruhan antara hidup dan mati kesang kaluar nu alit nu agung bari diusapan ngaharewos kaneng ayeuna tati suruh Bapak tatang tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan. Istriku sukar melahirkan, tangisnya sungguh memilukan. Teko sila ibu tati ngahejen bro teh ibu budak jang raja bukna gondrong bu mun teu aya keajaiban Allah Pak kabojo Bapak nu bade ngalahirkeun nu tas ngalahirkeun cadu tamual aya bubututan pamajikan Bapak nu bisa dipake deui pikir ku rasio Bapak jeung rasio ece eta nu kaluar jeung nu asup ka jero gede mana Pak jawab sing jujur gede mana nu asup jeung nu kaluar gede nu kaluar mah nya gedenya gondrong ari nu asup mah nya leutiknya gunul nya rek teu pejet kumaha tapi aya keajaiban Allah Bapak singnya aka bojo akan singnya akan jadi pamajikan ulahnya ate anyar kawin wungkul ari anyar kawin lompang pagegeye panggilan manja mesra salaki nyebut ka pamajikan mamam ari suku jebrag salaki meuni papa ari sampean roromeheun usum hujan gede belug labu eta pamajikan meuni cacadelan embis buku gobis oge eta cek salakina teh teka palang manja angun-angun kudu bangun oge duh deket teh moozan cek salakina teh di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetak aduh
berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Riot muosan riot oskadon. Lulus kirek. Lungit cinta riot modar. Betul. Ti tajong tololo tuh betul. Allah, ari anyar kawin lah mesra manja. Naik motor ngagejelig muosan cek salakina teh yang sakit ya. Meni yayang, ari geus leungit cinta pamajikan hayang milu numpak motor. Tong milu berat. Meni berat. Awak maneh atuh da sagede talebug. Penasaran pamajikan numpak kana motor jeung salaki da geus leungit cinta. Rek muntang kana cangkeng dicarekan ku salaki. Tong kana cangkeng ungap cenah muntang mah. Kana naon atuh teh kana behel ka tukang. Teu inget behel teh tas dilocotan. Ali pas rek muntang eta pamajikan kosewan gedebut labuh. Meni bebeakan salaki bari molotot cek aing tadi tong milu, sia teh tong milu. Gusti aing eta. Ya Allah, teu aya mesra manja. Kade ulah kitu ceuk ka salaki, Kang kabojo ece salaki bade angkat usaha ece salaki bade angkat nyaba enga dilepas ku ece ku panggilan anu menjak masra sok doakeun jeung bapak bade angkat usaha mamah bade ngadoakeun bari sambil ayeuna tepan duha sing salamet sing kenging milik rezeki anu ageng anu halal sok kitu tah ce mikir atuh nya sok begitu salaki ayeuna angkat ibu 5 lengkah ece ngagorok manjat tina lawang panto Kang aduh salaki ngalieur aya naon nyai titi DJ aduh salaki ngahulung naon nyai titi DJ hati-hati di jalan aduh titi DJ hati-hati di jalan menit titi DJ salaki malik deui ngagorowok manja insyaallah nyai Dedi Dores apa majikan ngahulung naon cenah Kang Dedi Dores dengan diri doa restu Dedi Dores apalkeun oman lumayan oh iya mau kakare 100 meter pamajikan mangkat salaki ngagorowok nyai akan berangkat borowok ke pamajikan ti dapur jor betul mana jor ka salaki Allah ya Rabbi kade ibu insyaallah urang dia mah istrina sarolihahnya kan ya amin abdi genarus tadi ka Kang Ajengan cenah Kang Ajengan urang sukarame ibu-ibu ndak sarolihah alhamdulillah cenah teh haji sarolihah komo lamun salakina keur loba duit mah kumaha lamun salakina keur teu boga duit biasa we cenah bibir awet teh mararanyun komo lamun hargana naek cenah bibir pamajikan teh milu naek nyot leres kitu tung keripit hai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang bener mun salaki duitna carang ka salaki wung wung wang wang di dapur menit trong preng prang budak jadi kabarerang bener mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak gitek kebirit ngabibit tak sayang berit ibu kadek kasaroget teh ulah kitu ece kom urang kasrajas mulu da etas naon kas lebaran isuk salaki ece ka sawah datang ti sawah jam 4 ece geuwat sambut ku ece make baju nu pangalusna dilipen sing kanal bae teu mani oge geus dangdan ece jam 4 tek nyampakeun salaki ma dangdan ece dangdan ditanya ku anak mak ka mana dangdan ka undangan sanu hajat teu eta mah dangdan rek jemput bapak sia ka mana mah ngajemputna ka bandara ke bandara emang bapak sia ti sawah naik kapal kitu inuna pusingeun da anakna tatanya wae cicing cenah rek ngajemput bapak sia dina lawang panto hasil tak diputing pengajian emak rek nyenangkeun bapak sia aduh sok cenah tempokeun emak rek action gaya dibukakeun hardeng jandela katingali salaki ringkang-ringkang datang ti sawah geuwat ibu ti heulaan uluk salam pasti salaki ngajengok ieu pamajikan irah mimitina yakin langsung unjukkan ke Allah syukuran ya Allah ya Rabbi karos haus teu aya dahaga teu aya disampakeun ku bojo anu gaya budi marah mai langsung ayeuna munajat ka Allah ya Allah ternyata ini yang cantik bagi saya ini yang lebih cantik bagi saya ini bidadari tadi di tempat kerja banyak istri yang cantik tapi tiada lain yang tiada bukan yang paling cantik adalah ini istri saya karena ini halal bagi saya langsung nunjuk karena pamentek aja nu jadi salaki balas bunga indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas
tak sekuning gigimu. Atuh da ari lipen kana ari pas nyengir huntu aya tapok jengkol nyikat gigi. Oh sipun sadayana tak kitu kade nya kan nya sing saroliah amin. Gitu ibu sok ibu kade pindahkeunlah urang teh nya budak mudah-mudahan ieu budak sing janten urang kali anu soleh sing pinter ya Bu amin. Ari jadi jalma Pak ieu mata kudu daek ngaji alus sama sing dikongkorong bu gondrong daek ngaji ka gitu. Mudah-mudahan pas ngaji tina bodoh sing jadi pinter amin. Tina koret sing jadi bager, tina poho sing jadi inget, tina sombong sing jadi tawado kade ja Kang ulah jadi jalma bodoh sing jadi jalma pinter. Ari jadi jalma bodoh masuk riweuh jeung sok ngariweuhkeun batur Pak Haji. Geuning kamari Pak Haji nuju ka Mekah emut abi terakhir kamari ka Mekah teh kamari bulan ayeuna rawah memeh puasa ka Mekah umroh da alhamdulillah kieu-kieu ge nembe genep kali ka Mekah teh. Nembe itunya da hoyong keras tiap tahun angkat. Ari di Mekah Bapak da kadegenan tukang dagang teh kabeh ngobrolna basa Arab. Ari urang Indonesia sok jiganunya urang Arab balalager tiap aya nu ngaliwat orang Indonesia urang Arab masuk tatawaran Bu jiganunya bagur Indonesia halal kitu bahasana hareupeun korma sueurna lamuru ari abdi sugan halal teh meunang ngasaan da bodoh teh abdina jeung babaturan seleput teh abdi mawa korma hiji ari pas rek dihuapkeun ngagorowok urang Arab ka abdi Indonesia haram cenah kakarek dia halal geus haram. Si horeng halal itu ibu untuk dibeli bukan halal untuk pajangan. Jauh teh babaturan urang salopa ji cenah geus meuli encan korma naros ka abdi kan cek ente teu bisa nawarna cicing cenah ku saya urang pang nawarkeun ari kitu bisa ngobrolna tenang cenah sapopoe bahasa Arab mah sapopoe asalkan pernah cek teh abdi nguping eueuh ngobrol bahasa Arab ari si Haji cenah kapan urang teh sok salat cenah salat teh bahasa Arab. Naon hubungan cek tadi meuli korma jeung salat cicing cenah ji nu penting bahasa Arab. Eta mah jelemana bodoh ngan modalna pede eta. Apa tata krama ibu ka urang Arab ka saluhureun nyebutna syekh. Bari ngagorowok eta babaturan ka anu dagang korma, "Syekh, nunjuk kana korma usolli." Aduh. Ngahulang urang Arab boro-boro urang Arab abdi ge ngahulang naon bi usolli cek cicing cenah nu penting bahasa Arab. Eta orang Arab mah hulung geuning cenah di Indonesia mah usoli teh korma. Cenah meureun maksudna meuli korma. Urang Arab apaan bahasa Indonesia saeutik-eutikeun da aya urang Indonesia nu TKW ka Mekah. Balik deui ngobrol ka babaturan Indonesia kam kilo aya kilo nah. Babaturan ngartieun oh meureun cenah sabaraha kilo. Eta babaturan ngagorowok deui Syekh salah sarakaatin. Urang Arab beki ngahulang ke cenah kumaha ngaladanganana ieu meuli korma urang Indonesia 3 rakaat. Oh meureun 3 kilo. Ya Allah was lamun meuli 4 kilo Arab arokaatin meureun teh. Dijawabna ge meureun ku si Muhammad Allahu Akbar. Kade Pak tong jadi jalma bodoh lah. Bisi juga tahun 2007 abdi keur hajian di Arfa aya baturan keur naheur cai. Urang Arab ngaliwat eta cek urang Arab nanya Indonesia agolak disangkana ngagolak meureun teu pugu aku lulaka kuring rek nanya ka anjeun kulantaran urang Arab mah letana mun kop teh sok digagin eta cek urang Arab Indonesia agolak babaturan ngagorowok bari molotot ka urang Arab boro-boro ngagolak cenah sahengge encan. Kada akunya tong jadi jalma bodoh urang sing jadi jalma pinter mudah-mudahan tos ngaos ayeuna urang sing pinter nyebutnya utamina murang kali anu dihitan sing janten murang kali anu soleh pinter jujur amin syaratna hoyong pinter kanu katilu wal yutimhu min halalin beri makanan anu halal nu alus nu bergizi jeung daging ibu jeung dagdag ai dagdag teh naon ting daging ting dage. Mun keur boga duit meureun daging mun keur teu boga duit dage sok ibunya ieu mah budak hayang pinter ari deungeun sangu rencang sangu ngirit unggal poe dibere jeung kurupuk kayak budak teh jeung kurupuk atuh geus dewasa lagi unggal poe nyangsang dina kersen. Mata geus kolotna ge mental kurupuk daek sok teh berjamaah bapak-bapak ini ka masjid lamun usum halodo murupuy we meueusan datara daek ini berjamaah eta teh mental naon kurupuk kitu da kurupuk ranggus teh lamun kahaneutan lamun katiisan mah kurupuk sakumaha Pak
peot gitu. Ibu sadana beri makanan yang halal eta tilu ibu soknya ibu bapak-bapak sanes putra unggul ibu bapak ogenan sing kersa bahkan kedahna urang makan makanan yang halal ibu tos taruang teh aca ari katuangan urang Sukarame di dia jagung atau beas atuh mani molotot biasa we tuh ngajarkeun ente mah tita tadi ngajawab salah wae. Katuangan orang Sukarame mah jagung atau beas ya? Oh sangu lain beasnya. Lain beas sangu ngan peda eta sangu nu dituang ku urang asalna tina naon tina piring jurig lain tina beas. Moal meunah dahar tina beas meureun curumut ku beas tina piring hade tong salah. Osokin aja jeung bapak tuang dina piring osok teu meunang nu alus dahar mah dina kursi dina samak ulah dahar dina piring teu meunang nya bujur kudu cicing dina piring moal mahi piraku kejo rek dia balatakeun dina samak ngan beda-beda nyepenya katuangan teh di Sukarame da urang-urang Indonesia makanan pokokna sangu ari di Maluku mah makanan pokokna lain sangu tapi naon Pak sagu eta ngaliuk naon ka tukang ngalikan mobil cicing da mobil batur ieu urang Maluku mah makanan pokokna lain sangu tapi naon Pak sagu beda sahurup naon cenah ca sagu ini deui ka Madura Bu makanan pokok urang Madura lain sangu lain sagu tapi naon jagong naon Pak jagong ari Japati manuk Japati mah lain jagong astagfirullah ya Japati jagong Gusti teuing beuki peuting beuki koclak yeuh Japati jagong Japati mah manuk tak adanya oh bedanya Pak di Madura mah makanan pokok teh naon ceu jagong di Maluku mah sagu ari urang mah naon jelema urang mah lain sangu urang maju Gusti lain salah wae ece teh kariru eta teh ceu kongkorongok ari nu kitu naon Pak sora nu kitu mah lain hayam sora eta mah nya ngan sorana sora naon sora abdi ocu kapan abdi nu kongkorongok nage lain hayam Gusti ieu teu teuingon moga-moga ece jeung akang dihampura ku Allah amin da ece jeung akang geus teu sopan kamu baligoh nyebut hayam manya aya hayam ditiung ece hayam mah tradisional acan Ibu sadayana hadirin rahimakumullah itulah 3 untuk modal menjadi anak yang soleh beri nama yang bagus beri didikan dan beri makanan yang halal mudah-mudahan ia murang kali jantan murang kali anu soleh pengorbanan bapak tatang beserta ibu dicetak jantan hiji kasayan di hadapan Allah jantan amal soleh oke mudah-mudahan barokahna di dunia sing penak sareng kebahagiaan di akhirat sing tepang sareng ganjaran amin ya robbal alamin terakhir ibu ayeuna kungaos ayeuna urang ku ngariungna ayeuna hatur nuhun utamina ka Sahibul Hajat kakang ajeng nu parantosan kirsim kuring haye we naleponan kita tadi ti kamarina ari sareng bapak tatang maneh we ayeuna tepangna oge teu kaditu da ngalangkungan mah kang ajengan ngan lewat HP we bapak tatang mah mangga we lah ece sadayana bade ngalangkungan HP ngonang mubalik gua ngecaket nu tebih sah saja HP bukan benda yang haram HP bukan benda yang salah nu salah lain HP nu goreng lain HP nu haram lain HP nah tapi laku lampah jelema nu salah ngagunakeun HP geuning jor-jor kanana kapan keur nguruskeun HP ieu teh moal aya HP merek mana moal jung ini ka konter moal aya nu ngaran HP merek nana aya ngaran mang nana aya os kitu aja nu kumaha salah ngagunakeun HP akang punten akang boga pamajikan HP na aya nomor na aya der SMS-an jeung pamajikan batur aya nu kitu aya eta teh keuyeub apal keuyeub ari keuyeub mata mah mencrong ka hareup ari lumpang kagigir eta teh keuyeub puguh-puguh ieu mah ge aya lawang pantoan der kalah ngajeleng tina janela aya nu kitu aya
eta ge kayak puguh-puguh pamajikan kebutuhan duit nakal dibikeun ka pamajikan batur eta teh kayak puguh-puguh pangna pamajikan mangbelikeun motor jang salaki pamajikan ge hayangeun dibonceng dar kala ngabonceng awe sejen aya nu kitu aya eta ge ngaranna ojek nu kitu mah lain keuyeuk ojek duit astagfirullah kan belahnya bahasa di kampung Tarakur di desa bahasa Tarasarua di abdi manuk itu teh ojek di Sukarame manuk itu teh geuning keyop nya terakhir aja urang hayu we seserian nya nya kenek serina urang balas bunga lain bunga yang serikeun ilmu lain ayeuna urang yang serikeun ilmu tapi urang balas bunga kenging ilmu tanamkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul aya di pangeran hak diibadahan ku ibu bapak iwati Allah subhanahu wa ta'ala mangga sareng la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha kompak la al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Terakhir sabadana urang ngalaksanakeun Idul Fitri ibadah saum boh bili aya dosa perdosa urang teu acan katobatan harta banda urang teu acan kajakatan kalepatan urang ka ibu karama kasasama hak adami utamina nu berhubungan sareng Allah mudah-mudahan ku ngalangkungan kemplerium urang sadaya di dieu lungsur magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapa nu kantos nganyeri kanu jadi indung kahade ibu sing emut Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira urang kaluar sanestina naon deui iwati kaluar tina patuangan nu janten ibu 8 bulan urang dikandung ku nu janten indung dugikeun ka anjeunna nang karak eungap nyangigir hese nang kuban salah ari di kanton piraku 2 tahun lamina urang teu sadar ibu bapa kantos nyadap kana cipina reup jadi indung dugikeun ka hapa upami siang urang alim paanggang upami peuting urang tengah dijempling sok mepeskeun kana jemplingna peuting bilih aya bapa nu akhlak urang masih kene awon kanu jadi indung akhlak urang nu masih kene janten pilara kanu jadi indung komode urang kantos ngecelakeun cisoca nu jadi indung nyeri nu jadi indung ku kalakuan nu jadi anak nyeri nu jadi indung ku pilara nu jadi anak wareg tuang indung mah lapar ku nu jadi anak teu ditawaran-tawaran acan anak sehat anak jag-jag indung gering kuno jadi anak teh dilongok-longok acan ngecelak cisoca nu jadi indung gening anak teh jadi tumpuan nu jadi kolot gening anak teh jadi ayeuna dambaan nu jadi kolot naudzubillah ibu kecelak cisoca nu jadi indung ku kanyerian nu jadi anak moal tiasa niiskeun seueur neraka keur urang 50 tahun alatan urang nganyerikeun kanu jadi indung naudzubillah summa naudzubillah min dalik sedengkeun kahadean nu jadi indung jeung nu jadi bapak ibu ka urang sadaya kanu jadi anak hanya memberi taharap kembali genyeleung dugi ka langit katujuh anak nu kantos nganyerikeun kanu jadi indung anak nu pernah milaraan kanu jadi indung kajeun eta budak pangkatna kiai kajeun santri kajeun mantri kajeun ayeuna beunghar kumaha bae tapi anak pernah nganyerikeun kanu jadi indung saur Allah eta budak musuh Allah musuhna surga naudzubillah mudah-mudahan ibu urang sing kalebet kajalmi utami anu murang kali dihitan sing kalebet kajalmi anu waladun sholihun murang kali anu soleh ahli barjah utamina ibu rama urang ngalangkungan ieu pangaosan utamina karuhun ti kersana patatang kali ibu tati mudah-mudahan marantenan aku Allah ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jannah ditebihkeun tina hufrah min hufariniron urang sadaya nu sami hadir dina ieu tempat muga-muga Allah maparinkeun ka urang panjang yuswa bari tiasa ibadah digampilkeun milik rezeki bari barokah keturunan urang putra putu saroleh saroliha di mana maut urang husnul khotimah rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu nu kapihatur ibu bapak hapunten patatang abdi sanes hoyong panjang lebar hawatos kanu hadir dina ieu tempat ibu bapak dayakin ibu sokakeunnan ku keheul dina hate sewang-sewangan ceuk paribasa si kabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu patatang tuh kitu geuning nu ngajawab ta eta di tukangan patatang ngajawab sakitu mudah-mudahan ageng mampasin areng barokahna cipeje jalan cieuring meuli kupat di abonan pepeje pami marulih ulah ngupat ka awonan nu terakhirna pisan ibu hapunten hilap urang ngaduakeun ka kersana Kang Ajengan ieu teh sepuh urang sadaya guru urang sadaya Kang Ajengan enjing saurna cenah bade mudik anjeunna mudah-mudahan selamat di perjalanan tambih-tambih barokah yuswana sami ngiring berjuang ngorbankeun emutan dina lumangsungna ieu acara doakeun mudah-mudahan ibu anjeunna sing enggal ka Mekah amin. Nah, insyaallah doakeun heula abdi sing jadi presidennya Bu nya. Janji pokona lamun abdi jadi presiden Kang Ajengan ku abdi rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.